Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi sadayana dina YouTube dina channel lain Mang Dina Marang. Kumaha wargi sadayana daramang dengan ieu pamugi bae sarehat wargi sehat jasmanina sehat rohanina aya dina lindungan atanapi panangdayungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Eta pisan dipihar kusim kuring siang kalayan wargi nuju ngantos dongeng Sunda dina judul Sikulupnya dinten ieu bagian anu ka-64 wargi. Dina bagian anu ka-63 ada masih nyarioskeun anu sikulup anu sareng buta teh nya wargi anu bade kabur tapi tos katangin harita malah harita karena diajak ngobrol eta buta ku sikulup. Kumaha jeung na carita mangalu jeung ngadangkeun edang-edang landung pang beberahmana. Lembur uing Cihanjuang ngan ayeuna keur ngalalana. Oh, Cihanjuang. Saha ngaran bapa maneh kulup? Saha ngaran bapa maneh? Kacira da kaget sabab ngadenge ngaran lembur Cihanjuang. Da bugus apalin pisan ka eta lembur teh. Heueuh Cihanjuang lembur uing teh nah Mang Raja juga anu teu percaya ka uing. Kajeun teuing teu percaya malah da bener atuh kitu urang Cihanjuang. Ceuk sikulup bari molohok harita ka Prabu Anom Lokawisesa teh nyaeta raja buta teh. Lain teu percaya kulup. Tapi kami ngarasa kaget sebab kami geus apal ka eta lembur malah kami kungsi nganjang ka dinya. Geus lah tong waka nyarita henteu puguh sok geura jawab heula ayeuna pertanyaan kaula. Nya geura jawab. Saha ngaran bapa maneh kulup? Ceuk sang raja bari mulalang bangun teh sabar. Nyaheug atuh ari hayang nyaho mah. Ngaran bapa uing mah Mang Itok itu tah katelahna mah. Ari di lembur uing mah si Itok jadi maneh anak si Itoknya. Heueuh kitu na jiga nu kaget geuning. Ceuk sikulup harita bari molotot manehna geus jadi kabawa kaget teu ngartieun ku kalakuan Prabu Anom Lokawisesa. Anu bangun kaget malah sakedapan mah sang raja ge molohok bae. Sakabeh nu aya di dinya jempe teu aya nu wani nyarita. Kaayaan sepi jempling rehe combrek nu kadenge ngan renghapna anu ngambekan bae. Lilapok Prabu Anom Lokawisesa nyarita deui. Kulup, aing teu nyangka yen maneh anak si Itok. Paingan kalakuan maneh beda jeung manusia sejem. Aing kakara manggihan manusia anu kawas maneh. Ayeuna dengekeun ku maneh kulup. Kami teh anu katelah Prabu Anom Lokawisesa. Nya aing pisan anu ngawasa di ieu nagara. Sabaraha taun katukang kami kungsi tarung jeung bapa maneh, tetela bapa maneh manusia digjaya. Kami muji kana kawani si Itok. Dina eta pertarungan, kasebutna mah kami teh unggul, tapi teu bisa ngalehkeun si Itok. Sebab manehna geus nyobat jeung Prabu Malodra si Raja Maung teh. Tah di dinya kaunggulan si Itok, manehna bisa narik simpati Raja Siluman, padahal Siluman anu sejenna ge can aya nu wani ngalawan ka Prabu Malodra. Kaasup kami teu kuat ngalehkeun manehna. Tapi kami oge yeuh nya can eleh ku Prabu Malodra. Kami jeung manehna jadi musuh kabujutan. Kami jeung Prabu Malodra kungsi tarung lilana 40 poe 40 peuting. Tapi teu aya anu unggul jeung teu aya nu eleh. Sedengkeun diparebutkeun anak tayalian iwal ti si Itok. Tadi dinya kami ngayakeun babadamian. Tarung dieureunkeun sarta kami jeung si Malodra janji moal tarung deui. Ari si Itok jadi milik si Malodra harita. Sarta harita kami janji moal ngaganggu di si Itok jeung turunanana. Nepi ka 7 turunan. Namun kami ngaganggu si Itok jeung turunanana, tangtu si Malodra bakal ngajuraga kami. Tadumasar kana har eta kami moal ngaganggu ka maneh. Sabab maneh teh turunan si Itok. Tapi kadi ulah salah arti,
Kami moal ngaganggu ka maneh teh lain hartina teu wani, tapi kami geus teguh nyekel janji kana janji jeung sumpah. Sama bangsa kami mah cadu ngarumpak sumpah jeung janji. Tah kitu kaputusan kami kudu. Cek Prabu Anom Lokawisesa bari molotot ka si Kulup. Ngadeng kitu si Kulup harita teu sirikna teu surak mah. Jeung manehna nangtung rampayak ngigel mani ngengkak. Aturna rempokeun mani colohok wargi. Sabab teu aya anu ngartieun. Da di nagara buta mah taraya nu kitu atuh. Sang geus rada capek ngigel wargi. Geuk si Kulup diuk deui bok nyarita bari tangah. Hei sang raja, kula muji syukur tak ka anjeun lantaran anjeun teh geus yakin hiji makhluk nu teguh nyekel janji jeung sumpah. Kula kacida dihargaanana, malah kula gerek nurutane kana kateguhan anjeun dina nyekel janji. Tehna kula rek nanya ka anjeun. Na anjeun teh tega ngantep kula di dieu. Sedengkeun kula teh keur ngalalana ieu teh. Maksudna rek neangan rupa-rupa pangaweruh. Cik atuh kula minta jawaban. Cik si Kulup aksi pisan, basana jadi ningkat tina uing jadi kula. Alus Kulup alus. Memang gitu sifat bapa maneh oge. Si Itok tara sulaya tina janji. Manehna wanian, manehna jujur, manehna gagah jeung sakti. Kula muji kana kawanina. Aina tela tetela turunanana ka maneh nu jadi anakna. Ku kula didoakeun. Sangkan maneh bisa jadi jalma jujur jeung wanian sarta loba pangaweruhna. Aina pertanyaan maneh dijawab ku kula. Kula memang teu tega nempo maneh cicing di dieu. Sabab lain tempat maneh. Aina keneh maneh bisa balik ka alam manusia sarta bakal dijajabkeun di sakunca jeung sakunci. Tapi moal nepi ka lembur maneh cukup katapal wates bae. Pokona asal maneh bisa balik ka alam manusia. Sabab lamun teu dijajabkeun moal tepi. Dah sakitu kaputusan kula bra geura balik Kulup. Itu cek Prabu Anom Lokawisesa bari niteup ka si Kulup. Atuh bugu bae harita si Kulup mah dibungaheun pok nyarita deui bari nangtung. Hei sang raja, kahadian anjeun ku kula katarima pisannya. Yuk kula geura jajabkeun sabab kula geus teu sabar hayang geura balik. Heug daguan sakedeung. Isa kunca jeung sakunci geura pulangkeun di si Kulup ka alam manusia. Manehna teh boga bagian pikeun cicing di negara kula. Ayo geura arindit jajabkeun deui si Kulup. Kitu cek Prabu Anom Lokawisesa harita bari ngaret ka sakunca jeung ka sakunci. Atuh anu didaret teh ngajawab bari nyembah. Dawuh timbalan Gusti. Parentah si jadi laksanakeun ayeuna keneh. Sumangga isi abdi amit mungkur kaulanun. Cuk sakunca bari cong nyembah deui. Jung sakunca nangtung terus diduturkeun ku sakunci. Geus kitu mah beral indit deui ninggalkeun karaton. Si Kulup lempang pangheulana lengkah gagah keupatna rongkah mani kupat kapit mata mabuk kanu deukeut. Hatena guligah manehna ngarasa bunga nu taya papadana. Tekung silila wargi harita teh di luarna geus araya di pakarangan karaton. Para punggawa kerajaan nu bagian jaga di luar sing polotot ka si Kulup kareuheulun meureunana kareuheulun keneh. Peda tadi nyapekeun kudu pahibut neangan. Sanggeus di pakarangan karaton, gurudug aya kareta datang sorangan ditarik ku dua kuda anu geus maneh. Atuh kalasat harita wargi nya sakunja jeung sakunci arunggah. Kitu deui si Kulup manehna hideung teu nunggu parentah sabab nya kok arek ngajajabkeun manehna. Malah pok si Kulup marentah ka sakunci. Hei kunci, sok geura pesut kudana euy, buru-buru lah ngarak kula teh nepi ka lemuri teh. Jeung diawas ya maneh ulah ngagang deui ka kulanya. Sabab kula geus nyaho ka ratu maneh. Ayeuna mah urang hirup babarengan lah. Maneh hirup di dieu, kula mah hirup di negara kula. Ceuk si Kulup bari neuteub. Sambut si Kulup nyarita kareta geus maju gancang pisan. Hiup dijajabkeun ku angin ngagelebug tarik pisan. Atuh sorana oge nepikeun ka ngaguruh ari sakunci pok ngajawab. Teu diparentahke kula moal ngaganggu ka maneh manusia Kulup. Tapi kula lain sieun ku maneh. Kula mah sieun kudu jadi raja. Geus ulah loba catur. Sagedeung di maneh bakal nepi ka alam manusia. Nah geuning maneh sakedeung euy.
Apaan jauh lain alam manusia teh? Teu jauh. Dukana jauh teh beda alam. Sanajan puluhan tahun ge anu teh nyaho jalan mah tapi lamun jeung kula moal lila. Sabab waktu jeung tempat di negara siluman mah teh hartina. Jauh jeung deukeut sarua, lila jeung sakedeung sarua moal karasa bedana. Lamun nepikeun ka hiji tempat sarua gancangna jeung malikeun jam palingeun. Anu matak lamun manusia ngundang bangsa siluman. Tara make kudu lila harita kene oge bisa tepi. Itu tak keayaan di negara siluman mah. Nalah, ayeuna ge maneh geus nepi ka tapal wates. Sok geura turun, kula jeung lanceuk kula arek balik deui. Bareng jeung sakunci ngomong kitu si Kulup teu kungsi tepung deui jeung sakunci. Manehna geus ngagoler dina batu lempar di jero guha. Orejat si Kulup udang terus sudah sideug nempoan kaayaan di dinya. Tetela kareta sakunca jeung sakunci geus teu aya. Nu aya teh bilik batu di jero guha. Res si Kulup harita wargi nyaeta kana awakna manehna kaayaanana tetep teu rubah. Bajuna anger deui. Malah calana anger nudukuina anger bedogna aya keneh. Samalah teu poho si Kulup ngodok saku bajuna. Gorehel aya bungkusan terus dibuka barang bere eusina anger pesoblati. Ngan mata kaget ayeuna mah jadi tambah dina bungkusan teh aya kaca sagede dampaleungeun. Nah, leung si Kulup di tengah uleung. Manehna nginget-nginget kana kajadian anu geus kaliwat teh wargi. Dipikir-pikir bet asa ngimpi, pok si Kulup ngomong sorangan. Aya di mana aing teh yeuh? Aduh, asa barareda kaayaan teh. Da di negara siluman keneh atau geus di alam manusia gitu. Cik aing rek leumpang kaluar mangih manusia nu dijieun pager atau moal. Ceuk si Kulup bari leos indi tinggalkeun guha. Trojol kaluar ti jero guha ngaliwatan akar nu rambai dina sungut guha teh wargi. Dina tungtung akar aya cai nu nyak celakan, rupana beureum jiga getih. Ret si Kulup ngareret terus ngareret ka tukang. Gebeg si Kulup harita ngarenjang. Manehna teh kacidareua seunana sabab sungut guha teh bet jiga sungut buta geuning. Aing teh kaluar tina sungut buta geuning. Ceuk si Kulup bari ngabirigidig terus mundur lalaunan. Si Kulup can nyahoun yen manehna teh aya di hiji guha. Nu katelah guha Ki Rejeki teh anu aya di puncak Gunung Susuru. Daerah kekawasan Akigiri, Kuncen Siluman Buta Hejo. Sanggeus ngaulang sakedeung lea si Kulup leumpang deui ninggalkeun eta tempat. Rada rusuh. Rasa anu karasa ku si Kulup harita teh aya bedana jeung di lemburna. Punten, teu aya bedana jeung di lemburna. Malah beuteungna karasa lapar ayeuna mah. Manis sing kulbuk menta isi. Si Kulup leumpangna nu rugtug mudun mapai jalan nu make sengken, lila serong ka hiji palataran nu lega. Di nu lega teh malah sisina ge dikuriling ku tangkal kai anu geus jarangotan. Di dinya si Kulup teu eureun heula terus bae leumpang meninggal gedi. Atuh teu lila wargi serog harita teh ka sisi palataran teh. Di dinya kakarang ngarandeg sabab jang hareupan gawir anu nang tawing. Tapi aya sesengket saeutik-saeutik malah make kekembingan anu ku awi sagulung. Oreng eta teh Sang Hyang Taraje teh. Si Kulup rada bingungeun tapi teu loba pikiran gancang si Kulup teh turun harita ka Sang Hyang Taraje. Leumpangna oge mundur ngaheulakeun suku. Jadina kaayaan kitu tuh si Kulup karasa leuleus jigana mah bakat ku lapar tanagana ngurangan. Atuh beuteungna peurih hulu angeunna oge karasa panas. Datampoan mimitiran nyai kararoneng. Tapi si Kulup nguat-nguat maneh lamun teu kitu bisa ragrag ka handap mangkaning luhur. Wargi masih ngadaungkeun dongeng Sunda dina YouTube-nya dina channel @Mang Mara. Tau kituna ieu dongeng ku Mang Dina Mara dikintunkeun wae kasadayana lah. Bau bisa dipamenggeut nu anom sepuhna nya di mana bae ayeuna wargi. Bau di dalam negeri Indonesia gitu tah. Di Aceh Sabang dugikeun ka Merauke. Seueur laporan tah. Oge di luar negeri warginya
atur kenuhun kasandayana oge ulah hilap ya subscribe na wargi teras like and share na oge bunyi lonceng na pang mencetkeun wargi aduh atur nuhun wargi sada acana mangga ulah seueur teuing anu kapiatur urang ngajingkeun ieu carios psikolog bagi anu kagenep opat sanajan ripuh harita psikolog wargi teu burung nepi ka handap kalayan salamat ngan hanjakal barang datang ge terus ngarumpuyuk geus teu kuateun kululis harita psikolog ngalungsar handapeun Sang Hyang Taraje panonna oge surem jiga budak cacingeun awak ngeuleus lungse daya tangan pangawasa pok psikolog ngomong sorangan aduh ampun ya awak man leuleus kieu ya sabaraha poe aing dina kana siluman man leuleus teuing teh dari ngan sapoe mah tara kieu-kieu teuing aing kuat nahan lapar 2 poe 2 peuting lilana tapi ayeuna sakieu ripuhna aduh licik da sisa kuncat aduh aing dijajabkeun ngan nepi ka dieu mangkaning teh nyaho kaler kidul aya di mana atuh aing teh waduh serba salah aing teh ya ngan untunge beurang lamun peuting wah cilaka teh lulas meureun lempang teu kuat cicing wae di dieu moal aya nu nyuguhan dahar rek mangsakeun maju we aing mah maju enam da teu kudu lempang wae ngoronang oge bisa cik psikolog nyaritana kitu teh bari terus ngorondang mangkaning jalan psikolog teh jalan anu kudu disorang ku psikolog teh mani nerugdur wargi da puguh karasana kaayaan harita teh di puncak gunung sira psikolog karasa lieur jeung asa gep-gepan kapaksa psikolog malik ngorondang mundur ngarah sirahna teh tungkul teuing lumayan sirahna rada cangker teu lieur karasana kaayaan harita wargi keur mejeuna panas poe panon poe mani kamoncorong mani panas kawantu geus seling-seling ngulon sanajan di pagunungan ge hawa karasana panas taneuh anu ditincak mani retep psikolog oge beuki ripuheun bae pok psikolog kukulutu sorangan gua pilihun ari hirup kaayaan peuting poek jeung tiris ari wayah kieu panas jeung harudang taneuh ge manina reptep ieu mangkaning beuteung lapar dikoro garing da asa geus lapisan atuh teu manggih nginum ieu teh aduh sangsara geuning ari ngalalana teh tapi aing moal mundur sanajan kudu nyorang anu leuwih ti kieu cik psikolog bari terus bae ngorondang bari mundur bari kitu teh panonna sok lorat-leret susuganan manggih bubuahan tapi oleh teu manggih tangkal harendong oge garaning jambu batu aruweuh buahan nu ayangan eurih jeung daun kaso kitu ge gararing boro-boro psikolog dalah sato oge moal beukieun atuh psikolog teh di tangan batin neurian sidu nya kitu oge manikeun kaseuseut da sageus garing pisan manehna harita tetep ngarayap harita kalembak dina kaayaan kitu wargi di lebak aya 2 jalma harita teh nyata anu keur ngungkug nanjak hiji aki-aki nu geus jiga kolot pisan jangot jeung kumisna geus bodas mani camut-mut leungeun katuhuna ngajingjing kukus ruhakna mani marak-mak sanajan geus kolot si aki teh jag-jagna karon leumpangna bangun teu kagok padahal kasida nanjakna horeng eta teh aki giri teh kuncen guha ki rejeki tempat pamujaan siluman buta ari tukangan aki giri ngicrik hiji lalaki tengah tubuh papakeanana ranudin malah calana komprangna geus rarawing ari kampretna geus aya urut namal beungeut haropak atuh panonna oge celong kumis ronggok igarang kebong leumpang narumanggieun nanjak sakitu geus ripuh tah eleh ku si aki giri anu geus kolot pisan jiga nama eta jalma teh geus kapoekan pokoro nyoso malarat rosa imana geus runtuh kalindih ku nafsu sarakah teh nyata hayang beunghar ku jalan teu halal nu akhirna datang ka aki giri sarta saterusna menta dianteur pikeun ngadeuheusan ka raja siluman buta teh bekelila wargi harita aki giri teh beuki deukeut ka si kulup anu lalaunan ngorondang kalandeuh
Ila-ila serog pasaran greg aki giri eureun heula leumpangna. Ret kasih kuluk nu keur jongjun ngorondang, maneh nama dacan nyahun yen tukangeunana aya manusa. Teu lapok aki giri mimiti, kadenge nyarita. Allah. Nana tete jerlu eta kekerendangan juga bagong limpe. Bebereun ulah ujang isi nabrak aki eta. Cuk aki giri bari neuteub ka si Kulup. Atuh bungkus si Kulup teh mani ngarenjag, reg manehna teh eureun heula wargi. Gek diuk terus mali ka tukang, barang breh aya aki-aki, atuh pok si Kulup ngajawab bangun bunga. Alah nuhun aki geuning aya manusa di dieu ge nya. Ari sugan teh di gunung kieu mah moal aya manusaan. Saha aki teh? Rek ka mana jeung rek naon deui eta mawa seuneu manisa jingjingan kitu. Rek ngaduruk leuweung aki, ulah diduruki leuweungna lah bisa jadi gunul. Cuk si Kulup bari balik neuteub ka aki giri. Atuh si aki teh kageteun, nempo manusia model si Kulup pok harita nyarita. Ai nah ieu budak teh habet goreng ha. Adi teh nya teh eta kala malik nanya, ulah kitu jangan teh matak sangsara yang aduh. Meme nanya ka batur teh kudu deui kajawab heula eta kanu nanya. Kade ujang ulah sakali-kali eta nya, sakali-kali di eta ka kolot mah eta teu meunang kitu eta. Cik jawab heula pertanyaan aki ya tadi. Cuk aki giri bari teu oleh neuteub ka si Kulup. Aduh kapaksa si Kulup ngalehan maneh. Da memang matak sangsara lamun kikituan mah. Sabab sakuduna mah handap asor jeung sopan santun manehna teh. Nya ku jalan kitu tangtu aki giri bakal karunyang. Pok si Kulup nyarita sopan pisan, tapi ari eusi carita anana mah tetep mata kaget aki giri. Aduh, hapunten abdi teh aki kolot. Abdi mah kokorondangan so teh sanes bagong limpu, tapi jalma leuleus alatan lapar. Abdi teh geus sabaraha poe teu manggih dahar jeung teu manggih nginum. Tak kitu sabenerna mah aki kolot jeung di ulahar hiwang da abdi mah nabrak ka aki, boro-boro nabrak leumpang ge teu kuat. Da ayeuna bagian aki ngajawab pertanyaan abdi, sok geura jawab atuh Ki. Cik si Kulup bari nyarande harita kana gawir. Beungeutna beureum bakat ku capek jeung balas kapanasan. Atuh aki giri oge karunyaeun ari nempo kitu mah bok ngajawab salse pisan. Dedeh teh ngajang meureun ujang teh eta kalempohannya. Natas di mana tuh eta kukurubutan kitu geuning eta ujang teh. Da biasana mah tarayu manusia anu wani ngulampreng ka dieu. Ari aki masuk disarbut aki giri ieu teh. Ima aki teh jauh ti dieu. Di ditu tuh di Lebak. Ayeuna aki teh rek ngadeuheusan ka Kangjeng Raja yeuh nu linggih di gunung. Rek kanteur ieu Jang Kadam yeuh. Nah sakitu maksud aki teh. Ayeuna aki rek nganyadi teh ka idep. Tas di mana ujang teh nu sabenerna? Lamun neangan naon? Lamun nyasab di mana eta teh? Rek ka mana nu diseja? Engke ku aki dibere nyaho jalan nu bener. Nyala teu ngaslu karung. Cuk aki giri harita matak ngeunah kadengena ku si Kulup. Tapi si Kulup teu waniun balaka nu sabenerna. Kalapok ngajawab sakainget. Uing teh tas tatapa Ki. Ari nu dimaksud dayang beunghar ngan hanjakale beuteung kaburu lapar ieu teh. Awak leuleus sanaga beaki. Ari kabeungharan can kapanggih. Itu maksud uing teh Ki. Baru kanana yang beunghar eta ujang teh. Mal bisa tidak ujang budak keneh tah. Gede teh awakna dan jiwana maleuleus keneh eta. Jeung deui lamun ujang hayang beunghar mah babari, tapi carana lain ku jalan tapak, kudu bijah heula ka aki. Engke ku aki diantur ke tempatna. Malah ieu ge Jang Kadam ieu apa hayang beunghar ieu teh ieu. Cuk aki giri bari nunjuk ka jalma nu aya di tukangeunana. Oh kitu aki napa labah manan loba duit aki. Uing mah hayang nyokot ku sorangan, mun kitu mah aki teh jalma beunghar atuh. Alus aki mah boga kabeungharan teh dibikeunan ka batur. Bener kudu kitu hirup maki. Uing ge resep ka jalma kitu teh. Tapi kade poho, uing beres saware da uing ge hayang beunghar atuh. Cik si Kulup semu bunga
manehna can ngartieun kana maksud Aki Giri. Lain kitu jangan Aki mantu beunghar. Ngan Aki bisa nganturkeun kana jalan beunghareun. Malayeuneun ge panareka dinya ieu teh. Bisi ujang-ujang nyong mah nya hayu tah. Urang bareng jeung Aki lah. Lain hayang beunghar ujang teh. Ceuk Aki Giri bari nunjuk deui ka puncak gunung. Balik deui ka tonggoh hoream atuh. Sarua we jeung nyiar badak satanggungan. Aduh, teu kuat leumpangna euing maki. Ugu ari hayangna mah hayangnya ka tempat anu loba duit. Ulah selempang ujang sok diteuyeun ku Aki. Paksakeun lalu sadik mah yeuh. Lila-lila ge jadi jag-jag geura. Sok nungtun jang nangtung sudah kita. Cuk Aki Giri bari nyodorkeun leungeun ka tuhuna. Adu gancang ku si Kulup di tampanan. Gepi gelang si Kulup teh dicakal ku Aki Giri. Ser aya hiji kakuatan gaib nu asup kana awak si Kulup. Malah mata kaget. Si Kulup ngadadak jag-jag deui harita. Tanagana pulih deui sambihara-bihari. Atuh jelag gedeg si Kulup nangtung gagah pisan pok nyarita. Aduh, tetela Aki teh bisaan uing jadi jag-jag enak kieu. Da kudu dituyun Aki uing teh lah. Tapi same indit uing hayang nanya heula ka Aki naon syaratna lamun uing hayang beunghar. Ngobrolan nu kitu mah ke bae di maki. Ayeuna mah asal nyaho heula kana tempatna nya. Tempatna heula lanan. Da sarua bae kitu ge. Pokona mah asal pamaksudna ujang laksana atuh. Cuk Aki Giri bari nyerengeh. Wah, teu pugu Aki mah. Hoream kitu carana mah sieun katempuan buntut maung cenah naon geus paeh. Sieun kitu abdi maki ari ieu gunung naon ngaranna Ki? Jeung di mana tempat nyokot ka beungharan teh? Hararese teh geuningan ujang mah. Ieu gunung teh ieu katelana Gunung Sisuru ieu. Di baranti tempat nyokot ka beungharan di Gua Ki Rejeki tuh di puncakna. Cuk Aki Giri bari nuju ka puncak gunung. Si Kulup celohok ngadenge kitu. Manehna ngahulang sakedeung geus sadalila ngaran nyarita. Di gua apaan uing ge tas dinya Ki malah. Waktosna wargi sadayana teh nya kapan. Anu pina dongeng Sunda dina judul Si Kulup wargi karangan Kiliksa bagian nu ka-64 dipungkas dicekapundikeun ka dieu bae. Pamugi katampi kalayan kamingahan. Insyaallah si Kulup bagian nu ka-65 enjingna waktos anu sami urang lajengkeun deui. Ulah hilap wargi ieu dongeng Sunda didugikeun dina YouTube-nya dina channel @Mangdina Marah. Sakali deui pamugi ieu carita Sunda wargi tiasa hayang ngahibur manah wargi sadayana. Insyaallah atuh carita si Kulup bagian nu ka-65 enjingna waktos anu sami urang lajengkeun deui. Hatur nuhun kaparatosanana. Wilujeng paturai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.